Jeruk, Bah. Jeruk. Hmm? Jeruk. Mana jeruk? Eta. Mana jeruk? Tah. Buah ya mah. Buah naon? Jeruk. Jeruk. Buah. Jeruk. Buah. Buah naon? Jeruk. Jeruk. Buah ya mah. Jeruk. Buah. Jeruk. Buah naon? Jeruk. Buah jeruk. Jeruk. Buah. Naon? Itu nyerita teh. Buah jeruk. Jeruk. Harusnya Jeruk lain halus. bisa kesaan. Hmm. Bagus. Enak. Sakieu. Asa kumaha? Asem. Asa jeruk. Reungit beunang. Asa jeruk. Asem gitu. Asem. Asem. Tadi sepankeun. Cik Bah euy. Lamun hasem sepankeun. Nah, make disepankeun, Bah. Kapan hasem? Di mana-mana ge jeruk mah di dahar. Ya, lamun hasem Make disepankeun kan dihaneutkeun, disepankeun, ngarti hasem mah. Kan ieu teh jeruk, Bah. Anu sok disepankeun mah biasana ge sangu. Heeh, lamun hasem sepankeun, eta ge baru disepankeun aya hasem mah. Cik Bah atuh sing rada nyakola teh. Kan Abah teh kolot. Kolot. Di mana-mana ge jeruk mah di dahar lain disepankeun. Kapan hasem? Lamun hasem sepankeun. Nah, nu sakur-sakur anu hasem kudu disepankeun. Berarti lamun caduke bau hasem, Hasepankeun. beuting bucing. Hasepankeun. Ngarti hasem sepankeun. Di mana-mana ge, Bah. Jeruk mah amis, hasem, Gulaan. Yang amis hasem mah. nah make jeung gula. Kapan yang amis hasem? Di mana-mana ge jeruk mah di dahar lain di gulaan. Kapan yang amis hasem di gulaan. Nah make di gulaan. Kapan yang amis? Kan di mana-mana ge jeruk mah di dahar. Hasem sepankeun. Di dahar di mana-mana ge jeung Abah ka Jakarta. Kan namanya yang amis di gulaan. Di gulaan kumaha? Kapan yang amis? Hasemna eta lawan jeruk. Gulanya gula, Bah. Jeruk mah jeruk, jeruk. Mana make kudu di gulaan. Kumaha dirujak atuh meureunnan. Kan abi mah abi tadina ge nanyakeun ge jeruk. Nah, make jeung kana gula segala. Kapan yang amis hasem. Aduh. Lain euy, ek nanyakeun ka maneh geus ngasaan. Naon? Daging ucing. Cek batur hasem daging ucing geus ngasaan can. Geus. Geus. Palingan atuh pada teu kada ucing teh diakan si lain. Geus. Naon ge? Palingan otak teu kada ucing teh ku si lain dihakanan. Kitu. Di dahar naon ge? Dahar. Eta cek batur cenah daging ucing hasem cenah. Nya eta nya. Nya jadi kana ucing, Bah. Kapan aya nu hasem? Kita tadi ge urang mah dibahas tentang jeruk. Naon jadi kana ucing? Kapan aya nu hasem? Aduh, heueuh aing Bah aing bingung euy metakeunna ari kieu mah. Geus pikun mun namanya. Amis. Amis. Amis mah gula kan cek Abah kitu tadi ge. Lamun kurang amis gulaan. Nah make kudu di gulaan, Bah. Kapan sok di gulaan? Sok di gulaan mah biasana ge bubur. Nah, ieu makan jeruk, Bah. Kapan yang amis gak hasem? Kan ieu geus samis. Lamun aya hasem teh daging ucing kapan? Inget saya hasem ya ge. Eta mereka mah daging ucing meureunnan.